Kade mah. Tidak kan dia tadi nih, hah? Duka. Masalah ulan mah. Iya sih mas baru tadi tuh telepon tentang kawetan tadi teh. Ani. Kudu nanti ka dia mah kudu moncit di dia. Oh, tadi apa karena hal yang hektar ngebedakkeun gitu. Dia tadi ngebedakkeun. Oh. Oh, bisa ya. Oh. Ayo atuh. Mi. Mi. Kadinya we atuh tah. Bisa lewat dia, Jang. Neangan puputran neangan galengan anu untuk baseuh. Aya ya lewat sisi ngan cuma lumayan gurawil Wah, pokoknya mah lamun masih bisa ngasuk deh, lamun geus teu bisa lepas senal. Wah, aman.